pantes budak anu pelalinter kan kabalinger. Susah payah baheula nu jadi kolot. Tapi nu jadi anakna terkadang sok dijadikeun fitnah. Nalika Harun Ar-Rasyid nanyakeun ka Abu Nawas, lamun anjeun nyebutkeun kaulang ngewa kana hak bener kukuring diakui, tapi anjeun tadi nyebutkeun pajar kuring resep kana fitnah. Mana buktikeun wahai Abu Nawas? Maka cek Abu Nawas, inna amwalukum wa auladukum fitnatun, saestuna harta jeung anak teh eta ngarupikeun fitnah. Fitnah harta teh, tapi urang resep kana harta. Saha di urang anu teresep kana harta. Mun kongang masa babakan Cianjur dah hayang nu urang. Pan ngahaya usum panen teh lamun nyawa ti babakan nepi ka Pakserang gitu. Naon sababna? Sabab urang cinta, sabab fitrahna manusia teh memang cinta kana harta, padahal harta teh eta teh fitnah. Tapi orang cinta karena harta. Nu aya hoyong katamihan, nu can aya hoyong kapimilik. Kitu kabuktianana cintana urang sebagai umat manusia karena harta. Nah salah lamun urang cinta karena harta tuh. Dan memang duit teh lain sagala-galana, ngan sagala-galana oge pasti butuh duit. Cek saha teu butuh duit. Nyakolakeun budak butuh duit, masantrenkeun budak butuh duit. Ayeuna mah maot oge kudu boga duit. Wahai ulah wa kamaraot lamun can baroga duit. Itu. Mun boga duit pupus, mun teu boga duit maot. Mending maot, mending pupus. Mending pupus kudu boga duit. Jadi hartina Harun Ar-Rasyid teu bisa ngabantah karena pernyataan Abu Nawas. Yen Harun Ar-Rasyid cinta karena fitnah buktina harta. Anu kadua cek Abu Nawas, yen anak oge eta teh fitnah. Naha salira cinta, naha salira nyaah kanu jadi anak, maka jawabanana nya. Hartosna Harun Ar-Rasyid oge cinta karena fitnah anu sifatna anak. Sadayana sok saha anu teu cinta ka anak. Sadayana saha anu teu nyaah kanu janten anak. Maka saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat 3 perkara kewajiban sepuh kanu janten murang kalihna. Salah sahijina ayuhsina ismahu, bere ngaran teh anu pantes, bere ngaranna anu sae, bere ngaranna anu sesuai. Hiji sesuai sareng ketentuan agama, anu kadua sesuai sareng ketentuan adat di urang. Mana anu ketentuanana sareng agama? Aranan budak teh contoh Ajang Tapalahudin, Muhammad Teguh Firmansyah, tah aya tah rakana anu disepitan. Eta sifatna aya unsur nami-nami tina agama, tokoh-tokoh agama di dinya. Tapi aranan anak anjeun oge lamun sesuai sareng lingkungan. Urang mada orang Sunda, aranan budak teh Asep, Ujang, Neng, Eis, Imas, sesuai. Ulah mere ngaran budak teu sesuai jeung agama jeung teu sesuai jeung adat nu aya di urang. Saha budak teh ngaranna Immanuel Macron. Atuh eta mah presiden Perancis. Saha ngaran budak teh George Bush. Eta mah atuh mantan presiden Amerika. Saha ngaran budak teh Barack Obama. Aripek teh manggul gasrok. Maknya Barack Obama nanggul gasrok. Maknya Immanuel Macron memunak pacul.
teu sesuai maka sesuaikeun eta ngaran teh jeung lingkungan nu aya di urang ngan kade barudak lamun geus dibere ngaran ku indung ku bapa ulah daek dilanian ku batur komo lamun lanianana anu goreng geus diaranan ku bapa teh Asep ku indung teh Asep dilani cewau naon cewau geus diaranan ku indung ku bapa teh Ujang dilani ku batur obeng nya ngaran budak obeng ulah teteh nolak we tong hayang dilani ngaran kecuali lakoban eta lanian eta teh langkung sae daripada nami awalna gitunya sabab ngaran teh doa aya nu nyebatkeun apalah arti sebuah nama kade da ngaran teh penting abdi kapungkur nuju di Sumatera lamun ngariung siapa namanya mas namanya Parwoto oh apal Parwoto mah urang Jawa mungkin Parwoto orang Bandung nanya ke abdi kalau sampean dari orang mana mas ku ngaran lagi geus apaleun ini namanya Pak Ujang oh kalau Pak Ujang saya tahu pasti orang Bandung jadi artinya setiap daerah teh ngagaduhan khas nami masing-masing manawi teu kenging diruksak eta nami anu mana sikolot teh belaan ngabubur beureum ngabubur bodas belaan numpeng belaan akekah mahal meuli domana oge nepikeun ka aya dulur nu beulik gara-gara teu kabere sate domana mahal mere ngaran ka budak teh nu matak nu jadi budak kade ulah sampai ka jadi lebet kana golongan fitnah pan aya cenah engke anak mitnah nu jadi kolot nalika di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nu jadi kolot bade ka surga dihalangan ku anakna teu ridho Gusti indung bapa abdi ka surga ari abdi ka neraka nah make jeung teu ridho ada bareto oge abdi tara di jurung-jurung ku kolot abdi teh aranjeuna we mun jumaah ini we jumaah tara ngajak abdi lamun bade ngaos ini we maranehna tara make jeung ngelingan ka abdi mah asal hideng we cenah akhirna nungtut lantaran anak eta bakal dijadikeun fitnah kuasa kitu Bapak Ibu sadaya anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala teras urang ngadoa ka Allah salah sawiosna doa anu tadi teh Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama naon deui kewajiban sebut teh salianti ayuhsina ismahu wa ayyudibahu dipaparin pendidikan urang teu mampu ayeuna mah aya pendidikan di urang minimal tos aya MDT maka daftarkeun murang kalih urang ngaos di MDT maka sina ngaos ka masjid seueur guru-guru ngaos di masjid ku urang didaftarkeun ka sakola kadang ku urang dipasantrenkeun tujuan sadayana eta taya kajabi sangkan murang kalih urang teh jadi jalma-jalma anu soleh sareng soleha saalitna murang kalih urang teh terang kana hukum agama lamun dipasantrenkeun terang kana hukum agama lamun disakolakeun terang kana hukum dari agama jadi hukum agama jeung dari agama teh kedah seimbang kedah sesuai hukum agama keur nyalametkeun hirupna hukum dari agama sangkan tertata terang kana aturan-aturan di negara urang lantaran diparentah ku Allah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum taat ka Allah taat ka Rasul oge taat ka
Jadi urang teh kedah taat ka saha? Ka pamarentah. Taat urang ka pamarentah. Buktosna mana urang taat ka pamarentah? Buktosna da kade aya hak sareng kewajibannya Bapak BPD. Ku hebat-hebatna teh hakna heula neme kewajiban. Mana hak urang? Hak keperluan urang wajib dicumponan ku nagara. Pamarentah nu kawasana ngadamel KTP. Eta hak urang. Ngadamel KK wajib urang dinaon? Dilayani. Ngadamel SIM wajib urang dilayani. Ngadamel BPJS wajib urang dilayani. Sabab eta ngarupikeun hak saha? Hak urang, hak rakyat ti nagara ti pamarentah. Tapi urang oge ngagaduhan kewajiban. Naon kewajiban urang ka nagara, ka pamarentah nyaeta taat salah sahijina urang dikedahkeun divaksin, maka urang oge kedah ngagugu divaksin. Nyaeta cenah siun divaksin. Tadi tos dijelaskeun insyaallah moana naon lah divaksin. Abdi tos 2 kali divaksin. Bapak Ibu sadaya anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kacarioskeun aya hiji murang kali. Ya murang kali teh soleh pisan. Ngagaduhan ibu sabelah deui anu masih jumeneng. Naon rupi kabutuhan anu janten ibuna teh tanggungan ieu si murang kali. Tuangna, jajana, sagala rupi kebutuhan ditanggung ku si ieu murang kali. Disagadeungeun eta ieu si murang kali teh ahli ibadah. Salatna tara kakantun geus puguh fardu, sunnahna oge dilaksanakeun. Sahiji waktos ieu murang kali teh nuju salat sunnah. Nuju salat sunnah, ibuna teh gegeroan. Ujang mah hoyong kitu. Kulantaran pameng nuju salat teh teu buru-buru dicumponan si ibuna teh. Nya kaluar we cai soca ibuna mata kade da teu kudu nyapa wae kolot mah ngurutukeun cai soca oge Allah teh tos surti. Nyurucuk cai panon indungna lantaran ngarasa diteung-teuinganan kudu jadi anak. Kalayan dina hatena ngomong kieu beuh eta budak. Padahal mah keur salat si budak nanti nya. Keur salat sabadana salat neme dilayani si ibuna tapi ibuna terlanjur naon tadi? Terlanjur ngaluarkeun cai soca. Maka angkat ye si murang kali, maka dina angkatna di perjalanan menang bancang pake lebet ka masjid, sedengkeun aya masyarakat anu ngunag-ngunag pencuri, ngunag-ngunag bangsat. Cenah tadi teh lumpat ka masjid make baju bodas. Ari budak ieu ka masjid bade ngiring salat, bajuna sarua baju bodas. Cekolot mah disebatna bale watangan. Nu mata kade barudak ulah sok ngadiukan nyiru, dan nyiru mah lain diukaneun. Paragi napian pare, paragi napian beas der ieu didiukan. Kearifan lokal cara nyarekna teh ku perkara saperti kitu bisi bale watangan. Naon bale watangan teh urang teu migawe naon-naon tapi sok katempuhan wae. Urang teu migawe naon-naon tapi sok katudingan wae. Sok katudingan we nu mata kade ulah sok tudang tuding. Abdi teh kantos silaturahim kasumpingan orang Bandung ti dieu teh pinuh ka dieu teh. Kumaha we batik salirana teh. Tah ari tadina teh anjeunna teh sok kitu jeung batur teh sok naon disebatna teh culudur. Mun aya hayam batur ewak, mun hayang ngaliwat aya entok batur ewak. Geus teu aneh we jelema eta teh kitu. Dan namina ge manusia proses mungkin saat eta nya baong teh
Tapi kan pada akhir nama jadi jelema anu hoyong sae sadar tina sagala kasalahanana. Dugi ka gaduh bojo. Saatos gaduh bojo ngontrak bumi. Tapi si tatangga teh, tatangga kontrakanana teh aya anu leungit pakaian. Nu leungit pakaian ieu teh sinir sampir we tuluy. Pedah tatanggana tadina tukang suka cokot kana barang batur. Padahal jelema eta teh tos naon? Tos bager, jelema eta teh tos insaf, jelema eta teh tos bener, tos daek usaha halal. Tapi kusabab dipitnah wae, kusabab disinir sampir wae, anu antukna madenghe. Tungtungna didatangan der we disiksa ka jelema teh kitu. Sabab sadayana aya proses anu dijalani ku satiap manusia. Sagemuk-gemukna lauk pasti aya tulangan, sabegeng-begengna lauk pasti aya dagingan. Sabener-benerna jelema pasti aya kasalahanana, jeung sasalah-salahna jelema pasti aya benerna. Lamun urang rek ngorek karena kasalahan jelema, andai kata urang wawuh jeung jelema nu paling soleh, lamun dek dikorek kasalahanana pasti aya. Lamun urang rek ngorek karena kahadean batur kajen teuing jelema eta teh jelema panggorengna dina akhlak, tapi lamun ku urang dikorek pasti pernah aya benerna. Manawi kanggo urang sadaya mah ciptakeun we sejarah. Naon sejarahna tetep kanggo urang mah rek ditilai rek teu ditilai, rek dipuji rek teu dipuji, rek didukung rek teu didukung, tetep tancebkeun tangkal jasa, dahanan ku nineng, daunan ku asih, buahan ku ikhlas. Naon sababna urang pangna kedah nancebkeun tangkal jasa? Aya paribasa berkaryalah sekecil apapun supaya orang setelah kita mengetahui bahwa kita pernah ada. Penting nancebkeun we tangkal jasa supaya engke generasi sabada urang terang yen urang teh pernah aya. Itu dihunyur wakaf aya tangkal ki hujan. Lamun aya nu pupus depan urang teh ngariuhan di dinya teh. Yuh raos pelaksaha cenah eta. Aripek teh cenah pami teu lepat pelak mah ahim gitu. Nu melakna mah tos teu aya, tapi karya nu ditancebkeunana dugi ka ayeuna bisa melindungi sing saha bae anu bade ngiuhan dina eta tangkal. Manawi Kangjeng Nabi ngawagel ka urang, hiji kade lamun urang kahampangan teu kenging hanapeun tatang kalan, bisi tatangkalan eta teh sok dipake ngiuhan ku jelema. Kadang-kadang orang sok dina tangkal kai ngompol teh wer. Nu kadua teu kenging lamun urang kahampangan teh dina lingliangan. Bisi naon? Bisi dina eta lingliangan teh aya makhluk Allah anu sanesna sabangsa jin atawa makhluk anu sanesna. Pareto mah resep keur budak moal ngalaman budak ayeuna mah lamun anyang-anyangan dina keusik lamun bade ngompol gunukeun heula kusik teh kitu. Tuluy di lubangan wer. Geus teh diompolan dikeduk dijieun boboluan. Padahal nu dijieun boboluan teh eta teh cai ompol. Leuheung budak lalaki nu ngompolanna. Awewe eta ngompolan keusik dijieun boboluan. Budak anu mangalamannya moal apaleun kikituanana oge. Maksudna nyieun bolu tina keusik tina cai ompol. Budak anu moal ngalaman mulung siki asem. Siki asem nu geus kajejekan di pulungan. Disangrai ke urang bletrok. Budak ayeuna moal ngalaman mulung tekes teu apaleun tekes teh naon cenah. Siki selong garing disangrai ke urang. Budak ayeuna mah moal ngalaman ngala cucuk riut buahna ti walungan dirujak.
Budak ayeuna mah moal ngalaman pas subuh-subuh mulung buah batur. Pareto mulung. Barudak ayeuna moal ngalaman ngalasimeut tos hujan. Urang mah ngalaman ngalasimeut. Digoreng, dibelem keur deungeunna. Jeung eta mah jeung simeut deungeunna.